Kang Ibing kiai hiji-hijina anu ceramahna deukeut tangkal cau. Aing mah nepi ka bingung. Aya kiai ceramah deukeut tangkal cau. Aduh, Gusti aing asa jadi cocodot. Ye. Tah. Urang mieling Maulid Nabi teh ingin mengikuti jejak langkah Rasulullah. Laras tebu. Geus we lah antong jauh-jauh Kang Ibing mangan hiji we. Salah satu jejak langkah Rasulullah yang harus kita ikuti teu meunang dilesotkeun. Hiji we nu utama mah aqimu sholah, adegeun salat. Salat, 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 salat. Urang mieling Rajaban tiap tahun, muludan tiap tahun ingin mengikuti jejak langkah Rasulullah. Rasulullah itu dalam keadaan sakit masih ke masjid untuk sholat. Ari urang nu mielingna bari jeung tara sholat, Anda telah menjadi seorang pembohong yang besar. Innama yaftaril kadzibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sanyana maranehna tukang bohong ini sama dengan tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah orang-orang pendusta. Salat, 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 salat. Kang Ibing malah menceramah tablik akbar jiga kieu terus terang we sok bunga pacampur jeung hariwang. Ari bunga na ieu galinu hadir meuni pinu. Lain dangdut, lain layar tancap, lain wayang golek, pira kadar ge ceramah si Ibing. Pinuh siga kieu. Bunga, ieu cirina umat Islam cinta kana ajaran agamana. Tapi sok diteruskeun ku hariwang. Hariwang nama lain naon sok sieun. Lamun aya ceramah si Ibing, pinuh siga kieu. Salat subuh berjamaah di masjid ngan sajajar ge aki-aki wungku. Di Bandung mah nu kitu teh loba keneh, Pak. Di Bandung mah ai di dieu mah sarua. Meureun da teu terang, tapi sim kuring yakin di daerah dieu mah moal beda. Bu, Pak, jiga heureuy tapi nyaan hati-hati ieu ciri-cirina zaman edan. Teu percaya zaman edan, saksian ku sararea. Malam Salasa, malam Jumaah, bulan Mulud, bulan Rajab, kuburan karamat pinuh kudu tinggal loler. Ari masjid kosong garelo ieu jelema. Anu hayang beunghar, hayang kapilih jabatan, hayang naik pangkat, hayang tereh jodoh, tinggal loler di makam emah takokak. Bari emah teh buta huruf kabeh. Kajeun hujan, kajeun poek meuni sila. Emah abi teh hayang geura boga imah. Ceuk emah teh boro-boro sia. Aing di kebon awi monyet. Ke Kang Ibing mah lain anti, lain ngewa, lain sabalikna karunya ka emahna. Arek teu karunya kumaha da bangsa aingna lalicik, gersok tingali. Beunghar hayang, naik pangkat hayang, jodoh hayang tereh. Ai mere ka emah kopi pahit deui. Kopi pahit deui. Ceuk emah aing dibere kopi wae mah moal bisa hees. Eueuh kakarunya sia teh ka emah teh. Ari digeureuh-geureuh ngamek. Ibing urang mah lain menta ka kuburan, nyuhunkeun maka Allah keneh. Ieu mah hanya sakadar perantara. Nah make perantara juga jual beli tanah. Kapan geuning urang ge Kang Ibing? Lamun rek menghadap hiji jelema penting, orang gede, pejabat, tara bisa langsung. Kudu ka satpam penjaga, kudu ka sekretaris, kudu ka wakilna. Heueuh da eta mah jelema, aduh aing mah. Ye Bu, Pak, adik-adik ceuk ajaran Islam jelema mah KBG sarua. Inna akramakum indallahi atqakum, yang dinilai amal perbuatan, iman dan takwanya. Tapi sanajan sarua dina kahirupan sapopoe di beda-beda. Panjelema mah sarua teu jangkung, teu penek, teu hideung, teu bodas, teu dekok, teu nongong, teu jabrik, teu pitak sarua. Tapi dina kahirupan sapopoe sok di beda-beda. Saha nu ngabeda-bedana jelema? Apan ku jelema dibedakeunana gresok. Tukang macul jeung direktur moal bisa diuk ngareneng di kantor, moal nepi ka buluan belut ge beda we anger. Ustad jeung koboy dangdut dina onangan tara bareng beda, Pak. Di beda-beda, apan di dieu ge beda. Nu dipayun memake kue. Nu di ditu mah moal sia nepi ka subuh ge.
tanu keprok teh hayangeun itu. Heukeun bae ieu mah ada contoh. Aya teh diomongkeun da kadeuleu. Malah ku beda-bedana jelema mah. Ku beda-bedana jelema mah nepi ka aya bedana antara pupus jeung paeh. Beda ari pupus mah pejabat, orang penting, orang pangkat, nu beunghar, eta mah pupus. Anu jajab ka makamna ge mobil ngabring, dikawal make sirine da pupus. Upami paeh mah mangga tingali jamin itu aya kagableg. Anu nganterkeun ka makam teh opatan, bari ngarobrol we mawa keni da paeh eta mah. Untung di urang macan aya di Jakarta mah Kang Ibing gogodeg. Di Jakarta mah kuburan ge geus di kelas-kelas. Kuburan aya kelas 1, aya kelas 2, bari sarua di ruang. Dan teu sugan bade di kelas 1 Bapak dikurebkeunana. Sumuhun ngagalina rada jero. Abi mah teu aya biaya di kelas 3 wae. Bisa, tapi sukuna nolol. Teu bisa. Nah, kawina-bina teuing. Atuh meureun kacipta di kuburan jelema teu gabeleg marancung ceker. Marake sapatu kelenci. Ya. Geus keun bae ka mana we ceramah mah. Penting marame we. Ada teh mangka siri mau bubar bangsa aing mah. Tah. Ieu bade naon Bapak atuh? Kulintingan we lieur aing ieu. Ini asap paciwu. Budak cicing kolot mui. Tah. Sok rek motret buru. Tah. Kade Bu, Pak. Ya Allah ya Robi ya, lamun hayang nyaho jelema sarua di mana? Cobi tinggal di lebat masjid. Didinya karasa jelema sarua. Ustad jeung koboy dangdut ngareneng di masjid mah meunang. Tukang macul jeung direktur ngarendeng, iya boleh. Ijazah SD datang ti heula sok disap hareup. Doktoranes kapanerian wayahna di tukang. Can ngadenge peraturan di masjid. Puntennya anu SD kapalengker. Eueuh. Di masjid mana? Tempo keur salat berjamaah dipimpin ku hiji imam. Imam ruku, imam sujud. Sadayana kompak di hadapan Khalik Sang Pencipta. Paduri teuing imam ijazah SD di tukang doktoranes KB. Urusan. Da moal mungkin imam ruku, hela SD. Doktoranes moal miluan atuh bisa. Ya jika seurit tapi nyaan lamun geus kitu kunaon arandika kudu make perantara. He Bapak Ustad, he koboy, pejabat, tukang macul, tukang beca, aya pamenta langsung ud'uni astajib lakum. Gera marenta ka kami pasti ngabulkeun. Itu janji Allah. Carana lain gular-goler di makam-makam nu teu paruguh. Wa may yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Jeung teu ariman sebagian daripada mereka kecuali imannya pecampur jeung musyrik. Sedengkeun inna syirka lazulmun azim. Musyrik teh dolim nu gede, dosa nu gede. Sakumaha dosa dihampura kecuali satu, menyekutukan Allah, musyrik. Naudzubillahi min dzalik. Lain kikituan, lamun aya pamenta mah apan aya ceuk ajaran Islam, wasta'inu bisobri wassalah. Penta ku sabar jeung salat, eta nu bener mah. Sok udang tengah peuting, tahajud. Beres tahajud pok ngadoa. Henteu bisa ku basa Arab, basa Sunda we da Allah mangartoseun. Hayang naon? Hayang beunghar, hayang naik pangkat, hayang jabatan, hayang tereh jodoh, hayang rezeki. Malah hayang rezeki si Ibing mamentaana ge rada era, Pak. Rek teu era kumaha da menta rezeki mah geus unggal salat ge. Geus sok inget-inget eta bari diuk. Warjukni eta bari diuk. Warjukni. Gajung tanyakeun ka ajengan teh menta rezeki. Warjukni. Ngan kulantaran teu ngarti beres salat urang paciweuh. Gusti nyuhunkeun rezeki. Ari nu tadi mah warjukni. Da maneh mah ka mana wae salat teh. Salat. Keung ayeuna mah kade urang sok poho. Bisi mah bisi.
baheula mah geuning taun-taun baheula lamun kampanye we kampanye wah ti isuk nepi ka sore hidup ai salat lohor henteu asar henteu ai sia balik maghrib teh lapar salat henteu salat keur nu teu acan salat tapi sing kuring yakin anu hadi di dieu mah kabeh ge sok salat meureun heuh make meureun bisa aya hiji anu encan ye lainna naon masalakakum fisaqor qalu lam naku minal musallin lamun ditanyakeun ka maranehna naon sababna asup neraka maranehna ngajawab baheula kami henteu salat jelas tegas tidak ada tawar menawar nu teu salat catet neraka jahanam bagianana kajeun mang ieu kiai terkenal di luar negeri ceramah 2 poe sakali percuma teu salat mah neraka jung tanyakeun kade salat arek kumaha urang tingkatkeun iman takwa itu salat rek kumaha takwa na atuh salat duh bu pak kullu nafsin za'iqatul maut setiap makhluk akan merasai sakit dan mati aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum bi burujim musyayyada maut bakal datang mapageun sanajan andika nyumput tina benteng perkasa oh Rawuh gawe pisan ieu mah nu ngaganggu teh lain bebenyit kolot. Cing kumaha lamun urang ayeuna seserian, ayeuna urang bunga, umpamana ayeuna bunga. Wah, bunga seserian, engke subuh kita dipanggil pulang menghadap hadirat Allah, siksa nu terang. Eueuh nu nyaho. Kumaha lamun ke subuh dipanggil pulang menghadap hadirat Allah. Bayangkeun kumaha lamun can salat. Wah, ngeri, Pak. Dina hiji riwayat disebutkeun lamun dina hiji poe kaliwat salat asar sagala amal perbuatan poe eta leungit kabeh pahalana terhapus urang tadi isuk-isuk nulung nu butuh nalang nu susah nyumang masjid nyumang madrasah kaliwat salat asar beak teu pahala sapoe eta atuh kumaha urang cing naon pibakeuleun balik taya nu ngeri cuman satu rahmat dan pengampunan dari Allah. Rasulullah nu dijamin lebet sorga sadinten sawengi 70 kali bertobat ari urang sok pikiran naon pibakeuleun balik pugu ari ningali di syariat mah wah ieu bapak ustad sorban ngagober pasti ka sorga karek kahayang tayu koboy gondrong ieu pinuh ku tato ka neraka karek sangkaan kajeun ting sorban ngagober ria seutik neraka nu ngadagoan koboy gondrong pinuh ku tato bertobat Allah mah pengampun surga bagiannya makana cek simkuring ngan hiji salat itu ya lamun urang tara salat pembalasan mah henteu kudu jaga di akhirat lah di dunya ge geus karasa baheula basa simkuring pertama kali pisan rek ka Mekah punten abdi bodor tapi haji jeung mineng ka hajina pertama kali pisan rek ka Mekah ku kolot di bejaan kade jalu simkuring disebut jalu ari jalu teh hanapun bujal aya hulu heuh kapan diganong dipungu hanapun bujal aya hulu nu ngaganong gitu tong ka mana wae atuh kade jalu sagala amal perbuatan maneh di dieu di lembur di tanah suci masuk ditemrak-temrakeun pembalasanana mimitina mah terus terang we di bejaan kitu teh Bu jeung sirikeun hate mah asup ceuli kenca omongan kolot teh bijil ceuli katuhu tapi sabarakali simkuring ka tanah suci sabarakali ngalaman nempok kejadian aneh nu teu asup akal 100% saya percaya teu bisa dianggap heureuy Mekah Al-Mukarramah Madinah Al-Munawwarah masyaallah saya loba ngalaman kejadian aneh Pak saya pernah ningali di Mekah aya jamaah haji anggota kloter simkuring malah di Mekah unggal manehna mani caina ngadadak eureun saat tapi lamun batur anu mani ngagolontor asa si eta mani keur disabun ge ret eureun malah gegedor cingkang ibing panguruskeun ieu kumaha carana saya unggal mani cai saat henteu loba omong dipanggil bari harewosan cing inget-inget Kang punten gaduh dosa naon urang di lembur nu aya hubunganna jeung cai ngagukuk ceurik aduh rumasa ayi akang teh keur nyawa sok pedit kana cai tah lebok sia
Malah aya nu aneh Bu, apaan kari ka Mekah mah kudu sehat, dan teu sehat mah ku dokter kloter ge moal meunang init. Nah atuh ka karage bus ka batas kota Mekah, lamun teu sara mah karek bus ka Bir Ali. Langsung ngagerebeg linglung ya, leungeun teh ngan kieu we jiga nu ngitung duit. Barang dipapai-papai teh tuh muriding, cenah keur di lemurna sok rajin ngarenten-rentenkeun. Bilih kalaresan di daya tukang renten, eureun sia teh doraka. Ngabejaan we. Ku batur mau dilemesan, moal sia ku urang mah. Tuh, malah tahun 84 tah inget hajina Haji Akbar aya peristiwa Mina. 84 mah Kang Ibing ngalaman kejadian aneh, ieu hirup keneh jelemana. Tahun 84 mah saya di Mekah, isuk-isuk, berang, sore, peuting, tengah peuting, subuh, pagawean si Ibing nganter awewe anu sasab. Eta haji loba kasih Ibing deui, meuli asa ringsek nganter awewe anu sasab. Malah hiji mangsa mah aya we nu nyasabna teh urang Libanon. Geulis ibu, eueuh di Bogor ge. Bener. Wah geus di kebun raya ge teu manggih. Nah jika kebun raya itu teu manggih. Geulis. Main tadi anterkeun ka si Ibing, Masya Allah. Jujur we kajenting di Mekah nganterkeun geulis mah semangat. Imahna teh naik di rumah sakit Aji Jiah teh kaluhur kana gunung-gunung batu. Ayeuna mah kakara kapikir Mekah teh panas Bu. Lamun urang leumpang sirah teh ditutupan ku anuk baseuh 10 meter ge geus garing deui. Ieu mah leumpang teu make senal dina gunung-gunung batu. Nepi ka ngahulang tah. Kapanggih saungna teh kemahna ngakuna mah urang Libanon. Begitu beres kapanggih Kang Ibing balikna si Ibing sasab sampai sapeuting Bu. Nepi ka ceurik dina batu tah sisi jalan. Bari ngahulang inget-inget naon kasalahan kuring teh. Nah ari bray teh, Bu, Pak, apan tita tadi ge jiga Korea ge sim kuring teh bintang film. Jujur we lamun keur syuting film pagawean si Ibing nganter awewe geulis. Tah ti harita saya kapok taradek deui nganter awewe anu geus kolot. Aya nu ngoramat sudah lebar. Ya, keun bae. Da Kang Ibing mah kulantaran kayaknya ngadongeng seutik, kulantaran di dieu nage bodor. Nah da manggih wae atuh di ditu ge pika sirieun. Saya mengingat ke salat eta di handapun Jabal Gubes. Gelombang kedua datang jelema meni ngajuta meni heurin. Salat teh nepi ka asa ruku ge hese. Tah hareupeun teh urang Arab jangkung gede make jubah bodas tah tukangeun eta salat. Ruku, sujud, sengkat tina sujud poek. Si oreng hulu abus ka jero jubah. Aduh Gusti, da kacipta orang Arab sampeana totojer berecek manehna teh isi ka mana tuh ka dieu. Duh, tah aya deui pengalaman aneh. Teuing da tingnya teh ngalaman abi mah. Pertama kali rek init mah di bejaan kade cenah. Hari adat istiadat urang ditu mah urang Mekah jeung urang Indonesia beda. Di ditu mah Bu lamun sepuh cenah diceklan jangot we moal ngambek sok di urang mah ceklan jangot kolot ditojok ka urang. Tadi ditu mah kitu cenah asa ulah ditepak bujur. Aya di cepangan jangot mah teu naon, aya sim kuring mah jelema lenger dibuktikeun tah. Jam 10-an isuk-isuk lah jam 11 berang hareupeun kantor pos deket Masjid Jin. Ti ditu aya urang Arab jangkung gede make jubah bodas kuring ti dieu kaitukeun. Jangot teh panjang, silang cileung geus saha. Wah, cobaan sia nekat deh urang mah. Geus pareup-hareup perwok we. Assalamualaikum Haji. Ai celenggeng teh, Kang Ibing abdi mah urang Bandung. Waduh era. Nah, siga heureuy tapi nyan intina aqimus shalah, dirikanlah salat. Keurnaon urang meeling muludan ari salat ditinggalkeun? Percuma. Ayeuna mah aneh. Lamun tadi isuk-isuk lebaran, apan urang teh sibuk anu mawarantang nu kami toha, nu ka ditu, nu ka dieu. Beurangna lebaran repeuting tuluy salat subuhna sepi masjid. Ditaroskeun teh ka Bapak DKM, rupina mah cara pekene har. Aya itu parentahna aqimus shalah, dirikanlah salat.
tapi teu naon teu salat teh cara pekeneh mah eueuh salat paingan Rasulullah ngajarkeun ka urang didik salat mah sejak anak umur 7 tahun supaya naon salah satu hikmahnya supaya biasa da sagala ge lamun dididik ti leutik diajar ti budak insyaallah sampai tua terpatri teu bisa lesot contoh teu kudu jauh tah si ibing lain kiai lain ajengan lain ustad pila kadar ge bodor tapi geuning alhamdulillah hasil didikan kolot lain sombong dididik ti leutik diajar ti budak tah ku indung ku bapa ku nini ku aki dahar sangu alhamdulillah umur ayeuna geus 60-an tahun daharna kejog keneh lantaran naon didikan kolot sok urang baheula lamun ku indung bapa dididik dahar jukut ti leutik dinu hajat teh namru we jukut taya contoh didikan kolot ni salah mun aya budak cerik ti peuting wah supaya repeh didik ku indungna hayo jempe ulah cerik peuting tatangga gandingeun eta nu alus mah apan kolot urang masalah ngadidikna budak cerik supaya repeh disingsieunan halik sia jurig tah mimiti sia ngacaprak rek teu ngacaprak kumaha da indungna ge can fungsi na jurig aya ucing mah disada di luhur kenteng tah ditumpakan jurig geus puguh ucing beger cing ciptakeun ku urang sing tenang arek naon jurig tumpak ucing angkot loba bemo aya ojek ngabegreg beca pabalata der tumpak ucing apaan sidik jurig teu gablek ongkos aya manuk Korea kue ngaliwat ku kolot urang mah digebah bait ka Sabrang ka Palembang nah urang Palembang dikorbankeun kumara muncul urang Palembang kabaranang siang ngagunuk sia jurig didinya rek naon urang mah budak ngaliwat karena batu gede tangkal gede der dididik eta ulah kitu para runtannya nu ngageugeuh dieu bilih ka sepak bilih ka tajong ieu putu bade ngalangkung tuh nyebutna ge putu lain jalabria naon akibatna tingali we budak di urang umur 10 tahun hayang kahampan kanu poek geus teu wani lain kikituan atuh di urang mah jurig digedekeun ai ka masjid hese peukeur mah eukeur dina TV ena teh loba jurig teh dina acara ieu jurig ya Allah si ibing mah wanian kungsi hiji mangsa mah hayang ngetes jam 12 peuting jam 1 peuting di gedong kosong Pak sorangan mah batre we wungkul baiklah kumangke ci urang teh paling kana koran aya pelawak dia akan jurig sorangan we ka gedong kosong wani jam 1 banian Pak datang sorangan sepi onan tapi bener aya selengseng bau nu teu ngeunah dituturkeun ku cimkuring ka mana ya bau jigna terus papai eureun didinya di baterean bener tai ucing yo kitu deui salat lamun dididik ti leutik diajar ti budak insyaallah nepi ka kolot mati hese lesot balik ti luar kota jam 4 subuh teu kuat kutunduh dugsek sare karek saparapat jam geus adzan as-salatu khairum minan naum meletet mata da geus biasa coba lamun salat mimitina geus kolot loba gangguan arek salat subuh listrik pareum aliran wah jeung tunu jeung poek jeung lulungu mun diriweuh cupu capa neangan tasbih mana tasbih teh ka mana ieu tasbih ari gep indung budak mana ieu tasbih ari gep ieu we heula sementara kaberangan atuh padahal meheug mikir kajen poek ge mah nya tasbih gede-gede teuing cicing budak tong milu ceuri ieu urusan tasbih ayo salat. Ini yang utama mah. Lamun edek oge, cekang ibing, sok catat, taroskeun kajen ka Bapak Kiai mana ge. Di mana salat beres, taraneangan dukun, waduh teu percaya komo tukang pelet aing mah teu percaya pisan. Arek percaya kumaha tukang pelet di deuleu teh pamajikan tukang pelet juga gegetuk. Dek nanahaon saya gitu marah meeting
Inung jung sing selamat alhamdulillah siga heureuy tapi nyaan 62 tahun wallahi can ngajaran diletak jurig ting pahit meureun tapi saksian tak usararea wani jurig ngaletak demi Allah diletak deui sia sok jurig letak ku sia aing malam Salasa sia diletak ku aing malam Minggu mah jurig geus sareungit da nya tah para jurita para hadirin nah jadi para juri gitu kemana wae tah kitu atuh eg salat anu bener tak ini dasar utama mah as-salatu immadudin salat teh tiangna agama atuh nu teu salat mah sarua wae jeung secara teu langsung ngaruntukeun agama arek naon urang atuh ayeuna muludan rajaban bari jeung cara salat mah salah Sholat. Didik sejak kecil, ajar ti barudak supaya sholat. Ini baru yang utama. Yuk mengikuti jejak langkah Rasulullah mah. Hayang minum tapi era, era sih. Kumaha pikan nu ngadengkeun ceramah ronyok dina tembok. Ya di kolong lega pak tuh alhamdulillah Kang Ibing saya sholat mah rajin keheula dari urang mah sudah bingung lain naon dia ai kakarak sholat lamun mangih ka nyeri diputuskeun ku kabogoh tengah peuting hudang tahajud ngaderek-derek bijil cimata Allahu Akbar Gusti nyeri abdi ku si Eti tah sia meunang we Eti anyar sulit salat deui oh urang teh panbu ari keur aya aduh da eta kabita lamun ngaos dina riwayat eta Sayyidina Abu Bakar Siddiq lamun bade salat ka masjid nemege abdas raraina tos pias pucet keluar keringat pananganna ngadeg-deg ngeleper eta teh unggal bade ka masjid nu mega abdas ditaros ku salah sawieu sahabat ya Amirul Mukminin naon margina salira upami bade salat ka masjid nu mega abdas tos pias diwaler ku anjeunna nyarahom maneh ayeuna kaula rek ngadep ka saha Allahu Akbar tingkat keimanan yang maha hebat cantang tu Bapak Ustaz tiasa kitu ayeuna Pak dina perang Badar salah sawios pahlawan Islam kapanah panah nancep jero dicabut nyeri da make ruruhit nah indah Pak ieu tingkat keimanan zaman baheula kariwaasna ayeuna mah moal aya wah urang mah boro-boro kitu sub ka masjid salat 2 rakaat Allahu Akbar Allah maha besar hanya Allah nu saja nama leutik PBB rapat RT beas pamajikan mitoha babenyit leutik heuling kabeh yang penting satu Allah ayo urang kumaha sok sub ka masjid salat 2 rakaat Allahu Akbar aduh senal poho tapi dah tadi teh katindihan senal hideung mah kamari ge eueuh sabelah mangkanya anyar meuli ti Bogor coba lah mau dibawa ke jero ada jeblok bungkus ku plastik tapi dah mau nanaon sami Allah kamana arisia coba lamun keur mangih ka nyeri keur menang musibah sigana aya bom ngabeledag di gigireun ge moal kadenge piraku atuh urang teh kitu wae mangana salat ini yang utama alhamdulillah Kang Ibing saya salat mah rajin keula tong wakaatoh fawailul lil musallin cilaka maranehna nu migawe salat nyaho nu sok salat bisa keneh cilaka omon utara mah 3 berusaha langsung nusok sholat bisa kena cilaka anu kumaha alladzina hum an sholatihim sahun ialah mereka yang lalai dalam sholatnya tabu pak kade bisi urang kasup lalai kasup taledor ari nu disebut lalai teh beda jeung poho ari poho mah teu nanaon da poho urang keur puasa poho nginum henteu batal teruskeun we da poho tapi sanajan teu naon
teu dosa, nu disebut poho teh anger bahaya. Geura sok Bapak ti dieu angkat ka kebun raya lempang, poho teu dicalana. Teu dosa ngan gila. Jol ngagidig. Ditanya ke batur teh duaan wae pas. Mun mawa budak gitu. Ye, geus keun bae ka mana we ceramah mah. Seri tapi mikir. Ari nu disebut lalai dina salat antara lain inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sanyana salat nyegah tina pagawean keji dan munkar. Dina hiji riwayat disebutkeun lamun jelema nu sok salatna teu bisa nyegah tinu dilarang ku Allah, bukan bertambah dekat dia kepada Allah, bertambah jauh. Ai salat rajin tapi bertambah jauh kepada Allah. Karena apa? Salat nu dilarang ku agama dilabrak terus. Salat nipu jalan terus. Salat ngabangsat beuki. Salat ngomongkeun batur jelas. Tah ieu ngomongkeun batur tah, Bu. Kunaon make Bu? Di luar negeri mun sok ngomongkeun batur teh ibu-ibu. Di luar negeri mah di urang mah sarua. Bari arisan, bari balanya lamun teu ngomongkeun batur ngaradak ceding. Sagala diomongkeun, tetangga ngabangun imah sa-RW nyaho kabeh. Nepi ka nyaho nyicil bahanna. Aya tetangga gelis ku gelisna anyar pinah diomongkeun. Eueuh resep ningali ibu teh yang baru pinahnya meuli gelis, nya meuli siga putri, ngan hanjakalnya tamimitina. Kunaon kitu? Ari pamajikanna gelis, ari salakina meuli jiga perah bedog. Har Aisyah. Ngadengekeun ceramah Kang Ibing, balik ti dieu tarohan si Ibing diaromongkeun. Ucu ti kadeuketan mah jiga monyet kajeun. Lamun urang sok ngomongkeun batur teh kade wailul likulli humazatil lumajah, cilaka setiap orang yang suka mencela dan mengumpat, cilaka. Mata kalau mereka ngomongkeun batur ingat ceramah Kang Ibing, ditahan we. Aya naon ucu? Geus. Lainna naon bisik ieu, ayeuna ngadengikeun ceramah, ayeuna unguk-ungukan jiga nu heueuh, balik ti dieu dar ngarobrol. Tah kadenge ulah sok ngomongkeun batur nyai doraka. Nya geuning eueuh teu meunang nya. Matak dari mulai sekarang ulah ngomongkeun batur nya ceuk. Nya ulah ulah jiga si ibu itu tuh. Aisyah. Salat mabok selebor jalan terus. Kade tah ya mabok selebor kade ya ulah nepi ka asup tak Bogor. Ya Allah ya Rabbi, Kang Ibing mah kabisi aya pemuda di dieu nu sok mabok di selebor. Kang Ibing mah beda jeung bapak polisi jeung bapak kiai benten. Bapak kiai mah anak muda. Jangan suka mabok, eta teh haram, sumuhun terang. Jol bapak polisi, jangan mabok, itu melanggar hukum. Iya, tahu. Lain gitu, ka budak ngora mah sah turut mah jangan koboy. Adi-adi barudak ngora bisa rek mabok, jung tah eta ustad. Oh si Ibing manian akajeun, tanggung jawab bisa rek mabok, jung cek si Ibing. Asal syaratna hiji, tong kapangi ku jelema. Tah, mata lamun rek mabok neangan ulun jelema di imah kosong. Bawa minumanana, kunci sorangan. Cek si Ibing boleh mabok, ulah kapangi ku jelema. Jelema, nginum. Awas tong kapangi ku jelema, nginum. Memeh nginum tanya heula, aing jelema lain. Jelema kapangi keneh tong. Kumaha lamun kieu asup di imah kosong, eusa nginum. Memeh nginum tanya. Aing jelema lain aing mah monyet. Sok mangga geura marabok monyet. Jelema mah ulah monyet mah bebas rek naon mah tahan monyet. Ya bisa ya barudak ngora nu sok selebor sok mabok entong minum PLBK entong ngitulah lebar duit arak segala jenever entong lebar. Bisa yang ting mabok di bejaan Kang Ibing ke bubaran tina ceramah ieu praktekeun. Bisa yang mabok mahakan teh kotok. Tong obating setengah ember insyaallah mabok. Jabak ku polisi mau dina naon? Mun ditanya goler kunaon ieu? Darti kotok Pak. Geus. Oh, nu darti kotok dibui. Siga heureuy tapi sok pikiran. Nah, urang kabina-bina teuing. Kade. Sa,
Kemudian salat neangan rezeki anu teu halal dilabrak terus. Tak ieu nu kusim kuring rek dititipkeun mah. Neangan rezeki nu teu halal. Margi Rasulullah pernah mengingatkan, sayati zamanun ala nasil la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram. Menurut Rasulullah bakal datang suatu zaman di mana orang mencari rezeki tidak peduli halal dan haram, yang penting hasil. Moal cirina zaman ayeuna nya Bu. Ayeuna mah waranian tingali berita koran, tingali dina TV, berita bangsat umal poe aya. Timiti bangsat hayam nepi ka bangsat miliaran aya. Sigana jelema zaman ayeuna lamun teu maok nyeri awakna teh. Taya dongeng ye, dongeng bangsat. Ieu mah dongeng. Ieu dongeng bangsat. Bangsatna bangsat kalapa. Ari malingna tengah peuting, terekel naik ke tanggal kalapa, da sepi. Keur di luhur ngalaan kalapa, nu boga tangkalna keluar, barang ret ningali bangsat langsung ngamuk. Hei, kenaon maneh? Eta bangsatna henteu gugup. Kalau ka ungeuk bari nanyakeun, bari tumaros Pak dupi jalan ka langit ka dieu. Nu bogana ngahulang rek ka mana arisnya. Geus eta mah tong dipikiran. Salah satu contoh neangan rezeki teu halal zaman ayeuna yeuh, kade. Bawa ka Bogor geus loba. Salah satu contoh neangan rezeki teu halal, tah anu disebut suap menyuap, sogok menyogok. Kade ayeuna mah hayang lancar gawe, hayang kapilih jadi anu duit teh. Hayang ieu duit geuning sok aya ala ibing, ayeuna mah hayang jadi mah kudu main ieu yeuh. Contoh di hiji kantor, geus kantorna mah naon lah, ngaranna CP Brekbek atau PT Adu Belajar. Si ibing boga jabatan penting. Aya jelema penting mah tanda tanganna mahal. Jauh hiji bapak, pun kan Pak Ibing nyieunkeun dita wis istirahat, mana? Kudu mah beres. Tret. Kumaha cek si Ibing, aduh nggak bisa cepet-cepet nih, 2 minggu lah. Aduh Pak Ibing dah seratna bari dianggo pageto. Oh mal bisa. Kahiji pegawainya lagi sibuk, kedua usum hujan, katilu encan usum duren, kaopat monyet lekok, kalima cucurut monyong di teangan we. Aduh atuh Kang Ibing sing ngawatos lain teu hawatos teu bisa. Aduh nyunkeun tulung teu bisa. Tuluy ngaluarkeun amplop. Nyunkeun kebijaksanaan Pak, ieu mah etan-etan kang meser monyet. Ari geus dibere kebijaksanaan kumaha cek si Ibing. Sebenarnya mah berat tapi tong loba omong we. Lamun saya si Ibing wani sogok menyogok, ajaran Islam diancam arrosi wal murtasi finnar, menyogok jeung disogok asup sia ka neraka. Duanana hati-hati, cek bahasa Inggris nama be careful. Terang Ibu be careful? Adina bicio? Bicio, bimimin, be careful. Zaman ayeuna mah sogok menyogok teh teu kaciri. Ibing ieu mah lain nyogok, da saya mah teu menta. Di mana sok ayeuna disogok menta? Aya nu mani nyarita, sogok abdi sok, sogok, yo cek be ku awi. Ayeuna mah tong bapak-bapak, tah ieu ibu-ibu. Ibu-ibu mah kaum wanita, istri mah lemes perasaanana. Wantun ibu nyarita kitu ke bapak budak. Sogok sok. Ya sogok sua. Belum lagi kulullah min nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari rizki yang haram, api neraka jahanam lebih berhak untuk menyiksanya. Lamun urang dari rezeki nu haram, maling, nipu, korupsi, suap menyuap, jadi daging bagian neraka jahanam. Kumaha lamun kadar ku anak urang, ieu nu ngeri mah. Bagaimana kalau rezeki itu mengalir dalam darah anak? Tega ngagabruskeun barudak. Rek kumaha urang jadi budak, boga budak soleh dari para bandana ku rezeki nu salah. Ibu hoyong gaduh putra soleh. Ari budak soleh teh lain harti ngaranna kudu diganti jadi soleh lain. Sabab lamun lalaki ngaranna soleh kabeh, urang lieur nepikeun talata. Jang soleh, bejakeun ka wa soleh. Isuk di daguan ieu mamang soleh jeung aki soleh. Kade si soleh jeung si soleh sampeur. Cek nu dititah teh hidup soleh cil bener. Tuh. Nah, ieu tah enak bagian akhir ceramah geus tong panjang teuing. Ieu seueur sepuh nu ningalian eroji. Oke, sekedap deui Pak, kagok.
Bagaimana caranya supaya orang ulah tiga berus neangan rezeki nu teu halal di zaman yang begini mah geus lah sing paling tersyukuran we tasakur bi nikmah waskuruli wala takfurun mangka salukur ulah kufur nikmat la in syakartum la ajidannakum kalau mau bersyukur ditambah itu kenikmatan wala in kafartum tapi kalau kufur nikmat inna azabillah sadid azab dari Allah tu berat orang mau kuat. Salah sahiji cara yang bisa menimbulkan syukur paribasa Sunda tunggul kasempurna ya ingat bae aing ka imah mitoha aduh Gusti kumaha itu teh bubuh jadi ingat kasempurna soalnya dia teh nyimpang aduh Gusti tunggul kajukut tangah kasarapan artina hirup mantong ningali bae kaluhur bandingkeun ka handap da melihat ke atas terus mah lain syukur hawa nafsu ngabanding-bandingna kaluhur. Batur mah imahna gedong gede saya mah jeung heureun jeung bilik tong ningali kaluhur tingali ka handap berapa banyak orang nu can boga imah anu rumah tangga anakna 5 genep masih keneh caricing di perumit perumahan mitoha tinggal ngadaguan diusir. Batur mah gaji sebulan bisa meuli motor tingali ka handap berapa banyak sarjana ge yang nganggur anu can digawe apa teu bersyukur khusus keur ibu-ibu kaum wanita karena pengaruh wanita mah gede. Inna linnasi hubus syahawati minnan nisa'i dijadikan laki-laki itu cinta dan syahwat pada wanita. Tuh ibu mata lamun saroge lamun salaki ngareret tinggali nu geulis entong sok ngambek malah mah kudu bersyukur. Alhamdulillah nuhun Gusti geuning salaki abdi teh normal keneh tah. Ketibatan ke salaki hayo we ngareretan mebikang berat. Menang ningali nu geulis menang sakali eta dari Allah 2-3 kali jangan dari setan sakali we. Aduh gelis Allahu Akbar geus kadu-kadu anu teu meunang di mana imahna nya eta wanita yang sulit bersyukur sok ngabanding-banding salaki jeung suami orang lain salaki batur mah manglikeun tongkorong gope sakali salaki batur mah imahna geus dirotengkeun salaki batur mah geus ganti mobil salaki batur mah ajak jalan ke luar negeri salaki batur mah tapi aneh mun aya salaki batur kawin deui kunaon tara dibandingkeun aya ibu nu wantu nyarios tu bapak salaki batur mah kawin deui nanya ari bapaknya ngeunaheun paling ngecek bapak teh sebenarnya mah tapi ya terpaksa lah atawa lamun aya salaki batur maot kunaon tara dibandingkeun aya ibu nu wantu nyarios ka caroge tu bapak salaki batur mah maot nanya bapak mah hirup keneh ari sia. Ya ulah ngabanding-banding jelema masih lisangka wungkul si A nyangka B, B nyangka C, C nyangka D jeung saterusna hese dari sini sangka mah Kang Ibing boga babaturan di Bandung ngorak keneh paling kolot ke umurna 45 tahun tapi beungharna Pak Masya Allah tanah ratusan hektar teh lain bohong pabrikna mah di Jawa Barat aya sampai ke Sumatera, Lampung, Padang, Palembang, Medan beunghar mobil anyar ngajajar villa di ditu lamun gering jawab namanya luar negeri Jepang, Australia mentak rasa panggil Kang Ibing nanyakan ngeunah siapa jadi jelema beunghar geringnya ke Jepang apa jawabnya alah Kang Ibing saya mah di Jepangnya di rumah sakit tinggal ku dokter saya mah ngerokok mesti dilarang kopi mesti menang uyah dikurangan daging nu gaji-gaji dilarang anu hasim teu meunang anu pahit dilarang anu amis dikurangan nah urang nah karena loba duit segala teu meunang mending siga urang penghasilan pas-pasan segala menang kerupuk, oncom, tempe, asin, senal, jojodok, taraje, hakan kabeh taraje teh ibu selama beunghar madaharna ge diatur 4 sehat 5 sempurna urang mah 4 sehat 5 seubeuh coba nu beunghar mah makan pagi roti makan siang daging makan malam susu anjing loba duit pan urang mah isuk-isuk angon kacang engke beurang aya keneh angon kacang deui nanti malam masih ada angon kacang juga isukna saatkeun nepi ka hideung angon kacang deui encan jiga leutak mah hakan we terus jelema beunghar mah eta bubuahan ge muni lengkep geuning aya apel aya anggur pan urang mah limus digorogot jeding-jeding kana bibir ye Allah mah maha adil mata kurang kudu bersyukur ge ulah boro-boro rezeki eta panyakit geus meunang atur
jelema beunghar loba duit, percaya henteu penyakit nangtang duit, jantung, liver, kanker, sekali ka dokter ratusan ribu, jutaan. Jelema leutik, penghasilan seeutik, eta penyakitna irit, bisu, romeheun. Paling berat hapur. Aya di dieu nu geus ngajual imah gara-gara romeheun. Eueuh, ka dokter ge tara, rek naon ka era-era. Sok ibu lamun ka dokter ditaruh su dokter kumaha malan. Sakit apa bu? Ini merarome. Naon romeheun bahasa Indonesia na? Paling ngecek dokter, oh merarome mah gampang, menggusruk. Nanti juga menyager. Oh, naon kemana di mana ya kayak ngebahas romeheun? Taena penyakit hapur. Penyakit hapur pan ubarna ge gampang digosok ke kulaja cager. Henteu cager antep sina belang. Paling eta tangan nu nanya, "Tantos lami janten meong tutulus." Urang kesieun-sieun teuing. Ya, Allah yang Maha mengatur rezeki. Rezeki mah ulah sieun Bu, ulah sieun rezeki mah. Masya Allah, Kang Ibing mangahuleng lamun ningali di Bati Sumedang ka Bandung jam 10 peuting eta nu dagang abi di rodaan disuruh lempang ka Bandung sabaraha puluh leunyeur sih santang tupayu kabeh sok tingali nu dagang coet. Ibu itu rumah tangga na meseran coet lapoe sakali dah henteu. Tapi tukang coet anakna hirup. Bari jeung coetna paling di tukang 2 dihareup 2. Da moal 5 juta hijina coet. Musar dagang taraje sok digigiwing. Malah simkuring mah di daerah Bandung, simkuring aya babaturan simkuring, hirupna dapat ngajualan tai doma. Nya tiunggal kanang dikerukan, dicanakan sakarung, 2 karung, terus dikana kol buntungkeun, ditarik ka Lembang dipake pupuk engkol, saminggu 2 kali, 3 kali. Eta tina gara-gara tai doma ungkul pan jadi beunghar, Bu. Pan terkena juragan waduk. Aya juragan waduk. Tengah tungtung. Ya, makanya lamun orang hayang bersyukur mah hirupkeun teu loba kasieun. Geuning ieu bisa susurian. Mun aya wartawan luar negeri mau percaya mah nya nu moneter babara katakan kieu. Da lamun isuk aya pengumuman resmi, Ibing beas 500.000 sakilo teu kudu sieun. Asal tukang beca we sakali narik 2 miliar. Ngan jauh di Medan ke Bogor. Di Bogor ke Medan, wah balik di Medan ceker tinggal sajengkal. Tukang beca anak senyamun. Samaruk Medan deket. Cak 2 miliar, iya. Makanya mau walau mari. Karek samat Karawang ya pahes. Tuh. Sok urang gerangan engke uih tina pangaosan ieu ngarareunteung. Ningali beungeut sorangan dina kaca, timbul syukur. Nuhun Gusti rarai abdi teh sakieu endahna. Ieu sosa disimpen duanana di dieu pas pisan. Daek ieu diberi gaji 100 juta sapoe, tapi panon dina curug. Memang nu mandinganna kana diangkon cik. Praktekeun. Bisa hayang mabok mahakan teh kotok. Pengobat teuing setengah ember insyaallah mabok. Jaba ku polisi mau dina naon? Mun ditanya goler, kunaon ieu? Darti kotok Pak. Geus. Oh, nu darti kotok dibui. Siga heureuy tapi sok pikiran. Nah, urang kabina-bina teuing. Kade. Tah, kemudian salat neangan rezeki anu teu halal dilabrak terus. Tak ieu nu kusimkuring rek dititipkeun mah. Neangan rezeki nu teu halal. Margi Rasulullah pernah mengingatkan, sayati zamanun ala nasil la yubalil mar'u ma'akhadha minhu aminal halali aminal haram. Menurut Rasulullah bakal datang suatu zaman di mana orang mencari rezeki tidak peduli halal dan haram, yang penting hasil. Moal cirina zaman ayeuna nya Bu. Ayeuna mah waranian tingali berita koran, tingali dina TV. Berita bangsat unggah poe aya. Timimiti bangsat hayam nepi ka bangsat miliaran aya. Sigana jelema zaman ayeuna lamun teu mau nyeri awakna teh. Taya dongeng ieu, dongeng bangsat. Ieu mah dongeng. Ieu dongeng bangsat. Bangsatna bangsat kalapa. Ari malingna tengah peuting, terekel naik ke tanggal kalapa da sepi.
keur di luhur ngalaan kalapa nu boga tangkalna keluar barang ret ningali bangsat langsung ngamuk. Wei kenaon maneh eta bangsatna teu gugup kalaka ungeuk bari nanyakeun bade tumaros pa dupi jalan ka langit ka di nu boga ngahulang rek ka mana aris ya geus eta mah tong dipikiran. Salah satu contoh neangan rezeki teu hala zaman ayeuna ieu kade bawa ka Bogor geus loba. Salah satu contoh neangan rezeki teu hala tah anu disebut suap menyuap sogok menyogok kade ayeuna mah hayang lancar gawe hayang kapilih jadi anu duit teh hayang ieu duit geuning sok aya ala ibing ayeuna mah hayang jadi mah kudu main ieu. Contoh di hiji kantor geus kantor nama naon lah ngaranna CP Brekbek atau PT Adu Belajar. Si ibing boga jabatan penting aya jelema penting mah tanda tanganna mahal jauh hiji bapak pun kan Pak Ibing nyunkeun dita wis istirahat mana kurna mah beres tret kumaha cek si ibing aduh nggak bisa cepet-cepet nih 2 minggu lah aduh Pak Ibing istirahatna bari dianggo pageto oh mal bisa kahiji pegawena lagi sibuk kedua usum hujan katilu encan usum duren kaopat monyet lekok kalima cucurut monyong di teangan we aduh tukang ibing sing ngawatos lain teu hawatos teu bisa aduh nyunkeun tulung teu bisa tuluy ngaluarkeun amplop nyunkeun kebijaksanaan Pak ieu mah etang-etang kanggo meser monyet tah ari geus dibere kebijaksanaan kumaha cek si ibing sebenarnya mah berat tapi tong loba omong lamun saya si ibing wani sogok menyogok wajaran Islam diancam arrosi wal murtasi finar menyogok jeung disogok asup sia ka neraka duanana hati-hati cek bahasa Inggris nama be careful terang ibu be careful adina bicio bimimin be careful zaman ayeuna mah sogok menyogok teh teu kaciri ibing ieu mah lain nyogok da saya mah teu menta di mana sok aya nu disogok menta aya nu ngani nyarita sogok abdi sok sogok yo cek ku abi ayeuna mah tong bapak-bapak tah ieu ibu-ibu mah kaum wanita istri mah lemes perasaanana wantun ibu nyarita kitu ke bapak budak sogok sok ya sogok suah belum lagi kulul lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi setiap daging yang tumbuh dari rizki yang haram api neraka jahanam lebih berhak untuk menyiksanya. Lamun urang dari rezeki nu haram maling nipu korupsi suap menyuap jadi daging bagian neraka jahanam kumaha lamun kadahar ku anak urang ieu nu ngeri mah. Bagaimana kalau rezeki itu mengalir dalam darah anak tega ngagabruskeun barudak rek kumaha urang jadi budak boga budak soleh dari para banana ku rezeki nu salah ibu hoyong gaduh putra soleh ari budak soleh teh lain harti ngaranna kudu diganti jadi soleh lain sabab lamun lalaki ngaranna soleh kabeh urang lieur nepikeun talata jang soleh bejakeun ka wa soleh isuk di daguan di mamang soleh jeung aki soleh kade si soleh jeung si soleh sampeur sok nu dititah teh hidup soleh cil bener tuh nah ieu tah enak bagian akhir ceramah geus tong panjang teuing ieu seueur sepuh nu ningalian eroji oke sekedap deui Pak kagok bagaimana caranya supaya urang ulah tiga berus neangan rezeki nu teu halal di zaman yang begini mah geus lah sing paling tersyukuran we tasakur bi nikmah waskuruli wala takfurun mangka salukur ulah kufur nikmat la in syakartum la ajidannakum kalau mau bersyukur ditambah itu kenikmatan wala in kafartum tapi kalau kufur nikmat inna azabillah sadid azab dari Allah itu berat orang mau kuat. Salah sahiji cara yang bisa menimbulkan syukur paribasa Sunda tunggul kasempurna ya ingat wae aing ka imah mitoha aduh Gusti kumaha itu teh bubuh jadi ingat kasempur soalnya dia teh nyimpang aduh Gusti tunggul kajukut tengah kasarapan hartina hirup mantong ningali wae kaluhur bandingkeun ka handap da melihat ke atas terus malain syukur hawa nafsu ngabanding-bandingna kaluhur
batur mah imahna gedong gede. Saya mah jeung heureun jeung bilik. Tong ningali ka luhur tingali ka handap berapa banyak orang nu can boga imah. Anu rumah tangga anakna 5 genep masih keneh caricing di perumit perumahan mitoha. Tinggal ngadaguan diusir. Batur mah gaji sebulan bisa beli motor tingali ka handap. Berapa banyak sarjana ge yang nganggur anu can digawe apa teu bersyukur. Khusus ke ibu-ibu kaum wanita karena pengaruh wanita mah gede. Yu'inna linnasi hubus syahawati minnan nisa'i. Dijadikan laki-laki itu cinta dan syahwat pada wanita. Tuh ibu, mata lamun saroge lamun salaki ngereret tinggalin nu geulis entong sok ngambek. Malah mah kudu bersyukur. Alhamdulillah nuhun Gusti, geuning salaki abdi teu normal keneh tah. Ketibatan ke salaki hayo we ngareretan mebikang berat. Menang ningali nu geulis menang sekali eta dari Allah, 2-3 kali jangan dari setan. Sekali we. Aduh gelis, Allahu Akbar, ngeus. Kadu-kadu anu teu meunang, di mana imahna nya eta. Wanita yang sulit bersyukur sok ngabanding-banding salaki jeung suami orang lain. Salaki batur mamang melikeun kongkorong gope sakali. Salaki batur mah imahna geus dirotengkeun. Salaki batur mah geus ganti mobil. Salaki batur mah ajak jalan ke luar negeri. Salaki batur mah. Tapi aneh mun aya salaki batur kawin deui kunaon tara dibandingkeun. Aya ibu nu wantu nyarios, tuh bapak salaki batur mah kawin deui. Nanya ari bapaknya ngeunaheun. Paling ngecek bapak teh sabenerna mah tapi ya terpaksa lah. Atawa lamun aya salaki batur maot kunaon tara dibandingkeun. Aya ibu nu wantu nyarios ka caroge, tuh bapak salaki batur mah maot. Nanya bapak mah hirup keneh na ari sia. Yo, ulah ngabanding-banding jelema mah silih sangka wungkul. Si A nyangka B, B nyangka C, C nyangka D jeung saterusna. Hese. Dari silih sangka mah Kang Ibing boga babaturan di Bandung ngorak keneh. Paling kolot ka ceurik dina batu ta sisi jalan. Bari ngahulang inget-inget naon kasalahan kuring teh. Nah ari bray teh, Bu, Pak, apan kita tadi ge jiga Korea ge sim kuring teh bintang film. Jujur we lamun keur syuting film pagawean si Ibing nganter awewe geulis. Tah ti harita saya kapok taradek deui nganter awewe anu geus kolot. Anu ngoramat tuh da lebar. Ya, keun bae. Da Kang Ibing mah kulantaran kaya ngadongeng seutik, kulantaran di dieu ge bodor, nah da manggih wae atuh di ditu ge pika sirieun. Saya mengingat ke sholat eta di hanapun Jabal Gubes. Gelombang kedua datang jelema meninga juta meniheurin. Sholat nepi ka asa ruku ge hese. Tah hareupeun teh urang Arab jangkung gede make jubah bodas tah tukangeun eta sholat. Ruku sujud sangkatina sujud poek. Si oreng hulu abus ka jero jubah. Aduh Gusti. Da kacipta urang Arab sampeana totojer. Merecek manehna teh isi rek ka mana atuh ka dieu. Duh. Tah aya deui pengalaman aneh. Teuing da tingnya teh ngalaman abi mah. Pertama kali rek init mah di bejaan kade cenah. Hari adat istiadat urang di Tuma, urang Mekah jeung urang Indonesia beda. Di ditu mah Bu lamun sepuh cenah diceklan jangot we moal ngambek. Sok di urang mah ceklan jangot kolot. Ditojok ka urang. Tadi itu mah kitu cenah asa ulah ditepak bujur. Aya di cepangan jangot mah teu naon. Aya simkuring mah jelema lenger. Dibuktikeun tah. Jam 10-an isuk-isuk lah jam 11 beurang. Hareupeun kantor pos deket Masjid Jin. Di ditu aya urang Arab jangkung gede make jubah bodas. Kuring ti dieu kaitukeun. Jangot teh panjang, silang cileung geus saha. Wah, cobaan sia nekat deh urang mah. Geus pareup-pareup parewok we. Assalamualaikum Haji. Ai celengkeung teh, Kang Ibing abdi mah urang Bandung. Waduh era. Nah, siga heureuy tapi nyan intina aqimus shalah, dirikanlah salat. Keurnaon urang mealing muludan ari salat ditinggalkeun? Percuma. Ayeuna mah aneh. Lamun tadi isuk-isuk lebaran, apan urang teh sibuk anu mawarantang nu kami toha nu ka ditu nu ka dieu beurangna lebaran reupeting tulis salat subuhna sepi masjid ditaroskeun teh ka Bapak DKM rupina mah cara pekene har
Aya itu parentahna aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tapi teu nanaon teu sholat ke cara pekeneh mah. Eueuh teu sholat. Paingan Rasulullah ngajarkeun ka urang didik sholat mah sejak anak umur 7 tahun. Supaya naon? Salah satu hikmahnya supaya biasa. Da sagala ge lamun dididik ti leutik diajar ti bubudak, insyaallah sampai tua terpatri teu bisa lesot. Contoh teu kudu jauh. Tah si Ibing. Lain kiai, lain ajengan, lain ustad pila kadar ge bodor, tapi geuning alhamdulillah hasil didikan kolot, lain sombong. Dididik ti leutik diajar ti bubudak tah, ku indung, ku bapa, ku nini, ku aki, dahar sangu. Alhamdulillah. Umur ayeuna geus 60-an tahun daharna kejog keneh. Lantaran naon? Didikan kolot. Sok urang baheula lamun ku indung bapa dididik dahar jukut ti leutik. Dinu hajat teh namru we jukut. Taya contoh didikan kolot ni salah. Mun aya budak cerik ti peuting, supaya repeh didik ku indungna. Hayo jempe. Bola cerik peuting, tatangga gandingeun. Eta nu alus mah. Apan kolot urang masalah ngadidikna. Budak cerik supaya repeh disingsieunan. Halik sia jurig tah. Mimiti sia ngacaprak. Rek teu ngacaprak kumaha da indungna ge can kungsi na jurig. Aya ucing mah disada di luhur kenteng, tah ditumpakan jurig. Geus puguh ucing beger. Sing ciptakeun ku urang sing tenang, arek naon jurig tumpak ucing. Angkot loba, bemo aya, ojek ngabegreg, beca pabalatak, der tumpak ucing, apan sidik jurig teu gablek ongkos. Aya manuk Korea poe ngaliwat ku kolot urang mah digebah. Bait ka Sabrang, ka Palembang, nah urang Palembang dikorbankeun. Kumaha mun ceuk urang Palembang kabaranang siang. Ngagunuk sia jurig di dinya rek naon. Urang mah budak ngaliwat kana batu gede, tangkal gede, der dididik. Eta ulah kitu. Para runtannya nu ngageugeuh di dieu. Bilih ka sepak, bilih ka tajong, ieu putu bade ngalangkung. Tuh nyebutna ge putu lain jalabria. Naon akibatna tingali we budak di urang umur 10 tahun hayang kampan kanu poe ge geus teu wani. Lain kikituan atuh. Di urang mah jurig digedekeun ai ka masjid hese. Eukeur mah eukeur dina TV ena teh loba jurig teh. Dina acara ieu jurig. Ya Allah, si Ibing mah wanian kungsi hiji mangsa mah hayang ngetes Jam 12 peuting, jam 1 peuting di gedong kosong, Pak. Sorangan mau baterai we wungkul. Baiklah kumangke cik urang teh paling kana koran ya pelawak dia akan jurig. Sorangan we ka gedong kosong wani jam 1 banian, Pak. Datang sorangan sepi onan, tapi bener. Aya selengseng bau nu teu ngeunah. Dituturkeun ku simkuring ka mana ya bau jigna terus papai. Eureun didinya di baterean, bener tai ucing. Yo. Kitu deui salat. Lamun dididik ti leutik, diajar ti bubudak, insyaallah nepi ka kolot mati hese lesot. Balik ti luar kota jam 4 subuh teu kuat kutunduh, dugsek sare. Karek saparapat jam geus adzan. As-shalatu khairum minan naum, meletet mata, da geus biasa. Coba lamun salat mimiten geus kolot, loba gangguan. Arek salat subuh listrik pareum aliran, wah, jeung tunu, jeung poek, jeung lulungu. Mun riweuh cupu capa neangan tasbih, mana tasbih teh? Ka mana ieu tasbih? Ari gep indung budak. Mana ieu tasbih? Ari gep. Ieu we heula sementara mah. Kaberangan atuh. Padahal meheug mikir kajen poek ge mah nya tasbih gede-gede teuing. Cicing budak tong milu ceuri ieu urusan tasbih. Ayo salat. Ini yang utama mah. Lamun edek oge, Cekang Ibing sok catat taroskeun kajen ka Bapak Kiai mana ge. Di mana salat beres taraneangan dukun, waduh teu percaya komo tukang pelet aing mah teu percaya pisan. Arek percaya kumaha tukang pelet di deuleu teh pamajikan tukang pelet juga gegetuk.
Dek nanahaon saya gitu marah meeting. Inung jung sing selamat alhamdulillah siga heureuy tapi nyaan 62 tahun wallahi can ngajaran diletak jurig ting pahit meureun tapi saksian taku sararea wani jurig ngaletak demi Allah diletak deui sia sok jurig letak ku sia aing malam Salasa sia diletak ku aing malam Minggu mah jurig geus sareungit da nya tah para juri para hadirin nah jadi para juri gitu kemana wae teh tah kitu atuh peug salat anu bener tak ini dasar utama mah as-salatu immadudin salat teh tiangna agama atuh nu teu salat mah sarua wae jeung secara teu langsung ngaruntukeun agama arek naon urang atuh ayeuna muludan rajaban bari jeung cara salat mah salah Sholat. Didik sejak kecil, ajar tilu barudak supaya sholat. Ini baru yang utama. Yuk mengikuti jejak langkah Rasulullah mah. Hayang minum kopi era, era ting. Kumaha pikan nu ngadengikeun ceramah ronyok dina temok. Ya di kolong lega pak tuh alhamdulillah Kang Ibing saya sholat mah rajin keheula dari urang mah udah bingung lain naon dia ai kakarak sholat lamun mangih ka nyeri diputuskeun ku kabogoh tengah peuting hudang tahajud ngadareg-deg gejil cimata Allah Gusti nyeri abdi ku si Eti tah sia menang we Eti anyar cul teh salat deui oh urang teh panbu ari keur aya aduh da eta kabita lamun ngaos dina riwayat eta Sayyidina Abu Bakar Siddiq lamun bade salat ka masjid nemege abdas raraina tos pias pucet keluar keringet pananganna ngadeg-deg ngeleper eta teh unggal bade ka masjid nemege abdas ditaros ku salah sawieu sahabat ya Amirul Mukminin naon margina salira upami bade salat ka masjid nemege abdas tos pias diwaler ku anjeunna nyarahom maneh ayeuna kaula rek ngadep ka saha Allahu Akbar tingkat keimanan yang maha hebat centang tuh Bapak Ustaz tiasa kitu ayeuna Pak dina perang Badar salah sawios pahlawan Islam kapanah panah nancep jero dicabut nyeri da make ruruhit nah indah Pak ieu tingkat keimanan zaman baheula kariwaasna ayeuna mah moal aya wah urang mah boro-boro kitu sub ka masjid salat 2 rakaat Allahu Akbar Allah maha besar hanya Allah nu saja nama leutik PBB rapat RT beas pamajikan mitoha babenyit leutik hiling kabeh yang penting satu Allah ayo urang kumaha sok sub ka masjid salat 2 rakaat Allahu Akbar aduh senal poho tapi dah tadi teh katinihan senal hideung nya kamari ge eueuh sabelah mangkali anyar meuli ti Bogor coba lah mau dibawa ke jero ada jeblok bungkus ku plastik tapi dah mau naon sami Allah kamana arisia coba lamun keur mangih ka nyeri keur menang musibah sigana aya bom ngabeledag di gigireun moal kadenge piraku atuh urang teh kitu wae makana salat ini yang utama alhamdulillah Kang Ibing saya salat mah rajin keula tong wakato fawailul lil musallin cilaka maranehna nu migawe salat nyaho nu sok salat bisa keneh cilaka omon utara mah 30 langsung nu sok salat bisa keneh cilaka anu kumaha alladzina hum an salatihim sahun ialah mereka yang lalai dalam sholatnya tabu pak kade bisi urang kasup lalai kasup taledor ari nu disebut lalai teh beda jeung poho ari poho mah teu nanaon da poho urang keur puasa poho nginum henteu batal teruskeun we da poho tapi sanajan
teu naon teu dosa nu disebut poho teh anger bahaya. Geura sok Bapak ti dieu angkat ka kebun raya lempang poho teu dicalana. Teu dosa ngan gila. Jol ngagidi gue. Ditanya ke batur teh duaan apa cenah. Mun mawa budak gitu. Ye, geus keun bae ka mana we ceramah mah. Seuri tapi mikir. Ari nu disebut lalai dina salat antara lain inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sanyana salat nyegah tina pagawean keji dan munkar. Dina hiji riwayat disebutkeun lamun jelema nu sok salatna teu bisa nyegah tinu dilarang ku Allah, bukan bertambah dekat dia kepada Allah, bertambah jauh. Ai salat rajin tapi bertambah jauh kepada Allah. Karena apa? Salat nu dilarang ku agama dilabrak terus. Salat nipu jalan terus. Salat ngabangsat beuki. Salat ngomongkeun batur jelas. Ta ieu ngomongkeun batur ta, Bu. Kunaon make bu. Di luar negeri mah sok ngomongkeun batur teh ibu-ibu. Di luar negeri mah di urang mah sarua. Bari arisan, bari balanya lamun teu ngomongkeun batur ngadadak jeding. Sagala diomongkeun, tetangga ngabangun imah sa RW nyaho kabeh. Nepi ka nyaho nyicil bahanna. Aya tetangga gelis ku gelisna anyar pinah diomongkeun. Ucu resep ningali ibu teh yang baru pinahnya meni gelis, nya meni siga putri, ngan ranjakalnya tamimitina. Kunaon kitu? Ari pamajikanna gelis, ari salakina meni jiga perah bedog. Har Aisyah. Ngadengekeun ceramah Kang Ibing, balik ti dieu tarohan si Ibing diaromongkeun. Ucu ti kadeuketan mah jiga monyet kajeun. Lamun urang sok ngomongkeun batur teh kade wailul likulli humazatil lumajah, cilaka setiap orang yang suka mencela dan mengumpat, cilaka. Mata kalau mereka ngomongkeun batur ingat sama Kang Ibing ditahan we. Aya naon eueuh? Geus. Lainna naon bisi kieu. Ayeuna ngadengikeun ceramah, ayeuna unguk-ungukan jiga nu heueuh, balik ti dieu dar ngarobrol. Tah kadenge ulah sok ngomongkeun batur nyai doraka. Nya geuning eucit teu meunang nya. Mata dari mulai sekarang ulah ngomongkeun baturnya ceu. Nya ulah ulah jika si ibu itu tuh. Aisyah. Salat mabok selebor jalan terus. Kade eta? Ya mabok selebor kade ya ulah nepi ka asup ta ka Bogor. Ya Allah ya Rabbi, Kang Ibing mah kabisi aya pemuda di dieu nu sok mabok di selebor. Kang Ibing mah beda jeung bapak polisi jeung bapak kiai benten. Bapak kiai mah anak muda. Jangan suka mabok, eta teh haram, sumuhun terang. Jol bapak polisi, jangan mabok, itu melanggar hukum. Iya, tahu. Lain gitu, ka budak ngora mah sah turut mah jangan koboy. Adi-adi barudak ngora bisa rek mabok, jung tah, eta ustad. Oh si Ibing manian akajeun, tanggung jawab, bisa rek mabok, jung, cek si Ibing. Asal syaratna hiji. Tong kapangi ku jelema. Tah. Mata lamun rek mabok neangan ulun jelema di imah kosong. Bawa minumanana kunci sorangan. Cek si Ibing boleh mabok ulah kapangi ku jelema. Jelema nginum. Awas tong kapangi ku jelema nginum. Memeh nginum tanya heula aing jelema lain. Jelema kapangi keneh tong. Kumaha lamun kieu asup di imah kosong. Eusa nginum. Memeh nginum tanya aing jelema lain aing mah monyet. Mangga geura marabok monyet. Jelema mah ulah monyet mah bebas rek naon mah tahan monyet. Ya bisa ya barudak ngora nu sok selebor sok mabok entong minum PLBK entong minum itulah lebar duit arak segala jenever entong lebar. Bisa yang ting mabok di bejaan Kang Ibing ke bubaran tina ceramah ieu. Tingalikeun Kang Ibing kiai hiji-hijina anu ceramahna deukeut tangkal cau. Aing mah nepi ka bingung. Aya kiai ceramah deukeut tangkal cau. Aduh, Gusti aing asa jadi cocodot.
Ya. Tah. Urang mieling Maulid Nabi teh ingin mengikuti jejak langkah Rasulullah. Laras tebu. Geus we lah antong jauh-jauh Kang Ibing mangan hiji we. Salah satu jejak langkah Rasulullah yang harus kita ikuti teu meunang dilesotkeun hiji we nu utama mah akimu sholah adegeun salat. Salat. Urang mieling Rajaban tiap tahun, Muludan tiap tahun ingin mengikuti jejak langkah Rasulullah. Rasulullah itu dalam keadaan sakit masih ke masjid untuk sholat. Ari urang nu mielingna bari jeung tara sholat, Anda telah menjadi seorang pembohong yang besar. Innama yaftaril kadzibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sanyana maranehna tukang bohong ini sama dengan tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah orang-orang pendusta. Salat. Kang Ibing malah menceramah tablik akbar jika kieu terus terang we sok bunga pacampur jeung hariwang. Ari bunga na yang galin hadir meuni pinuh. Lain dangdut, lain layar tancap, lain wayang golek, pira kadar ge ceramah si Ibing. Pinuh siga kieu. Bunga, ieu cirina umat Islam cinta kana ajaran agamana. Tapi sok diteruskeun ku hariwang. Hariwang nama lain naon sok sieun, lamun aya ceramah si Ibing, pinuh siga kieu. Salat subuh berjamaah di masjid ngan sajajar ge aki-aki wungku. Di Bandung mah nu kitu teh loba keneh, Pak. Di Bandung mah ai di dieu mah sarua. Meureun da teu terang, tapi sing kuring yakin di daerah dieu mah moal beda. Bu, Pak, jika heureuy tapi nyaan hati-hati ieu ciri-cirina zaman edan. Teu percaya zaman edan, saksian ku sararea. Malam Salasa, malam Jumaah, bulan Mulud, bulan Rajab, kuburan karamat pinuh kudu tinggal loler. Ari masjid kosong garelo ieu jelema. Anu hayang beunghar, hayang kapilih jabatan, hayang naik pangkat, hayang tereh jodoh, tinggal loler di makam emah takokak. Bari emah teh buta huruf kabeh. Kajeun hujan, kajeun poek meuni sila. Emah abi teh hayang geura boga imah. Ceuk emah teh boro-boro sia. Aing di kebon awi monyet. Ke Kang Ibing mah lain anti, lain ngewa, lain sabalikna karunya ka emahna. Arek teu karunya kumaha da bangsa aingna lalicik, gersok tingali. Beunghar hayang, naik pangkat hayang, jodoh hayang tereh, ai mere ka emah kopi pahit deui. Kopi pahit deui. Ceuk emah aing dibere kopi wae mah moal bisa hees. Eueuh kakarunya sia teh ka emah teh. Ari digeureuh-geureuh ngambek. Ibing urang mah lain menta ka kuburan, nyuhunkeun maka Allah kene. Ieu mah hanya sakadar perantara. Nah make perantara juga jual beli tanah. Kapan geuning urang ge Kang Ibing? Lamun rek menghadap hiji jelema penting, orang gede, pejabat, tara bisa langsung. Kudu ka satpam penjaga, kudu ka sekretaris, kudu ka wakilna. Heueuh da eta mah jelema, aduh aing mah. Ye Bu, Pak, adik-adik ceuk ajaran Islam jelema mah KBG sarua. Inna akramakum indallahi atqakum, yang dinilai amal perbuatan, iman dan takwanya. Tapi sanajan sarua dina kahirupan sapopoe di beda-beda. Panjelema mah sarua teu jangkung, teu penek, teu hideung, teu bodas, teu dekok, teu nongong, teu jabrik, teu pitak sarua. Tapi dina kahirupan sapopoe sok di beda-beda. Saha nu ngabeda-bedana jelema? Apan ku jelema dibedakeunana gersok. Tukang macul jeung direktur moal bisa diuk ngareneng di kantor, moal nepi ka buluan belut ge beda we anger. Ustad jeung koboy dangdut dina onangan tara bareng beda, Pak. Di beda-beda, apan di dieu ge beda. Nu dipayun memake kue. Nu di ditu mah moas sia nepi ka subuh ge. Tanu keprok teh hayangeun itu. Heukeun bae ieu mah ada contoh. Ayo teh diomongkeun da kadeuleu. Malah
ku beda-bedana jelema mah. Ku beda-bedana jelema mah nepi ka aya bedana antara pupus jeung paeh. Beda ari pupus mah pejabat, orang penting, orang pangkat, nu beunghar, eta mah pupus. Anu jajab ka makamna ge mobil ngabring, dikawal make sirine da pupus. Upami paeh mah mangga tingali jamin itu aya kagableg. Anu nganterkeun ka makam teh opatan, bari ngarobrol we mawa keni da paeh eta mah. Untung di urang macan aya di Jakarta mah Kang Ibing gogodeg. Di Jakarta mah kuburan ge geus di kelas-kelas. Kuburan aya kelas 1, aya kelas 2, bari sarua di ruang. Dan teu sugan bade di kelas 1 Bapak dikurebkeunana. Sumuhun ngagalina rada jero. Abi mah teu aya biaya di kelas 3 wae. Bisa, tapi sukuna nolol. Teu bisa. Nah, kabina-bina teuing. Atuh meureun kacipta di kuburan jelema teu gabeleg marancung ceker. Marake sapatu kelenci. Ya. Geus keun bae ka mana we ceramah mah. Penting marame we. Udah teh maka siri mau bubar bangsa aing mah. Tah. Ieu bade naon Bapak atuh? Kukulintingan we lieur aing ieu. Ini asap pacibu. Budak cicing kolot mui. Tah. Sok rek materet nguru. Tah. Kade Bu, Pak. Ya Allah ya Robi ya, lamun hayang nyaho jelema sarua di mana? Cobi tinggal di lebat masjid. Didinya karasa jelema sarua. Ustad jeung koboy dangdut ngareneng di masjid mah meunang. Tukang macul jeung direktur ngareneng, iyah boleh. Ijazah SD datang ti heula sok disap hareup. Doktoranes kapanerian wayahna di tukang. Can ngadenge peraturan di masjid. Puntennya anu SD kapalengker. Eueuh. Di masjid mana? Tempo keur salat berjamaah dipimpin ku hiji imam. Imam ruku, imam sujud. Sadayana kompak di hadapan Khalik Sang Pencipta. Paduli teuing imam ijazah SD di tukang doktoranes KB. Urusan. Da moal mungkin imam ruku kela SD. Doktoranes moal miluan atuh bisa. Ya jika seri tapi nyaan lamun geus kitu kunaon arandika kudu make perantara. He Bapak Ustad, he koboy, pejabat, tukang macul, tukang beca, aya pamenta langsung ud'uni astajib lakum. Gera marenta ka kami pasti ngabulkeun. Itu janji Allah. Sarana lain gular-goler di makam-makam nu teu paruguh wa mayu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Jeung teu ariman sebagian daripada mereka kecuali imannya pecampur jeung musyrik. Sedengkeun inna syirka lazulmun azim, musyrik teh dolim nu gede, dosa nu gede. Sakumaha dosa dihampura kecuali satu, menyekutukan Allah, musyrik. Naudzubillahi min dzalik. Lain kikituan lamun aya pamenta mah apan aya ceuk ajaran Islam wasta'innu bisobri wassalah. Penta ku sabar jeung salat eta nu bener mah. Sok udang tengah peuting tahajud. Beres tahajud pok ngadoa. Henteu bisa ku bahasa Arab, bahasa Sunda we Allah mangartoseun. Hayang naon? Hayang beunghar, hayang naik pangkat, hayang jabatan, hayang tereh jodoh, hayang rejeki. Malah hayang rejeki si Ibing mamentaana ge rada era, Pak. Rek teu era kumaha da menta rejeki mah geus unggal salat ge. Besok inget-inget eta bari diuk. Warjukni eta bari diuk. Warjukni. Gajung tanyakeun ka ajengan teh menta rejeki. Warjukni. Ngan kulantaran teu ngarti beres salat urang paciweuh. Gusti nyuhunkeun rejeki. Ari nu tadi mah warjukni. Da maneh mah kamana wae salat teh. Salat. Keung ayeuna mah kade urang sok poho, bisi mah bisi. Baheula mah geuning taun-taun baheula lamun kampanye, wah, ti isuk nepi ka sore hidup, ai salat lohor henteu, asar henteu, ai sia. Balik magrib teh lapar,
salat henteu. Salat keur nu teu acan salat. Tapi sim kuring yakin anu hadi di dieu mah kabeh ge sok salat meureun. Heuh make meureun bisa aya hiji anu encan. Ye lainna naon? Masalakakum fisaqor qalu lam naku minal musallin. Lamun ditanyakeun ka maranehna, naon sababna asup neraka? Maranehna ngajawab, baheula kami henteu salat. Jelas tegas tidak ada tawar menawar. Nu teu salat catat neraka jahanam bagianana. Kajeun manggil kiai terkenal di luar negeri. Ceramah 2 poe sakali, percuma teu salat neraka jung tanyakeun. Kade eta, kade salat. Arek kumaha urang tingkatkeun iman takwa. Iman takwa itu salat rek kumaha takwa na atuh. Salat. Duh, Bu, Pak. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap makhluk akan merasai sakit dan mati. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum bi burujim musyayyada. Maut bakal datang mapageun sanajan andi ka nyumput tina benteng perkasa. Oh. Reueuh gawe pisan ieu mah, nu ngaganggu teh lain bebenyit kolot. Cing kumaha lamun urang ayeuna seserian, ayeuna urang bunga, umpamana ayeuna bunga. Wah, bunga seserian, engke subuh kita dipanggil pulang menghadap hadirat Allah, siksa nu terang. Eueuh nu nyaho. Kumaha lamun ke subuh dipanggil pulang menghadap hadirat Allah. Bayangkeun kumaha lamun can salat. Wah, ngeri, Pak. Dina hiji riwayat disebutkeun, lamun dina hiji poe kaliwat salat asar, sagala amal perbuatan poe eta leungit kabeh pahalana terhapus. Urang tadi isuk-isuk nulung nu butuh, nalang nu susah, nyumang masjid, nyumang madrasah, kaliwat salat asar beak tapahala sapoe eta. Atuh kumaha urang? Cing naon pibakeuleun balik? Taya nu ngeri. Cuman satu, rahmat dan pengampunan dari Allah. Rasulullah nu dijamin lebet sorga sadinten sawengi 70 kali bertobat. Ari urang sok pikiran. Naon pibakeuleun balik? Puguh hari ningali di syariat mah, wah ieu bapak ustad sorban ngagober pasti ka sorga karek kahayang. Tayu koboy gondrong ieu pinuku tato ka neraka karek sangkaan. Kajeun ting sorban ngagober ria seutik neraka nu ngadagoan. Koboy gondrong pinuku tato bertobat, Allah mah pengampun, surga bagiannya. Makana cek simpuring ngan hiji salat. Itu. Ya. Lamun urang tara salat, pembalasan mah henteu kudu jaga di akhirat lah. Di dunia ge geus karasa. Baheula basa simkuring pertama kali pisan reka Mekah, punten abdi bodor tapi haji. Jeung mineng ka hajina. Pertama kali pisan reka Mekah ku kolot di bejaan. Kade jalu, simkuring disebut jalu. Ari jalu teh hanapun bujal aya hulu. Heuh kapan diganong? Dipungu hanapun bujal aya hulu nu ngaganong gitu. Tong ka mana wae atuh? Kade jalu. Sagala amal perbuatan maneh di dieu di lembur di tanah suci masuk ditemrak-temrakeun pembalasanana. Mimitina mah terus terang we di bejaan kitu teh Bu, jeung sirikeun hate mah. Asup ceuli kenca omongan kolot teh bijil ceuli katuhu, tapi sabaraha kali simkuring ka tanah suci, sabaraha kali ngalaman nempok kejadian aneh nu teu asup akal, 100% saya percaya. Teu bisa dianggap peureuy. Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, masyaallah. Saya loba ngalaman kejadian aneh, Pak. Saya pernah ningali di Mekah aya jamaah haji anggota kloter simkuring malah. Di Mekah unggal manehna mani caina ngadadak eureun saat. Tapi lamun batur anu mani ngagolontor. Asa si eta mani keur disabun ge ret eureun. Malah gegedor. Cingkang ibing panguruskeun ieu kumaha carana saya unggal mani cai saat. Henteu loba omong dipanggil bari harewosan. Cing inget-inget Kang punten. Gaduh dosa naon urang di lembur nu aya hubunganna jeung cai ngagukuk ceurik. Aduh rumah saai akang cai keur nyawa sok pedit kana cai. Tah, lebok sia. Malah aya nu aneh, Bu. Apan kari ka Mekah mah kudu sehat. Da teu sehat mah ku dokter kloter ge moal meunang init. Nah atuh ka karage bus ka batas kota Mekah, lamun teu sara mah karek bus ka Bir Ali.
langsung ngagerebeg linglung ya leungeun teh ngan kieu we jiga nu ngitung duit barang dipapai-papai teh tuh muriding cenah keur di lemurna sok rajin ngarenten-rentenkeun bilih kalarasan di daya tukang renten eureun sia teh doraka ngabejaan we kubatur mau dilemesan moal sia kurang tuh malah tahun 84 tak ingat hajina Haji Akbar aya peristiwa Mina 84 mah Kang Ibing ngalaman kejadian aneh ieu hirup keneh jelemana tahun 84 mah saya di Mekah isuk-isuk berang sore peuting tengah peuting subuh pagawean si Ibing nganter awewe anu sasab eta haji loba kasih Ibing deui meuli asa ringsek nganter awewe anu sasab malah hiji mangsa mah aya we nu nyasabna teh urang Libanon geulis ibu eueuh di Bogor ge bener wah geus di kebun raya ge teu manggih nah jika kebun raya itu teu manggih geulis men tadi anterkeun ka si Ibing Masya Allah jujur we kajenting di Mekah nganterkeun geulis mah semangat imahna teh naik di rumah sakit Aji Jiah teh kaluhur kana gunung-gunung batu ayeuna mah kakara kapikir Mekah teh panas bu lamun urang leumpang sirah teh ditutupan ku anuk baseuh 10 meter ge geus garing deui ieu mah leumpang teu make senal dina gunung-gunung batu nepi ka ngahulang tah kapanggih saungna teh kemahna ngakuna mah urang Libanon begitu beres kapanggih Kang Ibing balikna si Ibing sasab sampai sapeuting bu